Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighil risalah waj'alna wa ashabar ruqyah wa hadhihi al-ummah marzuqina bisihhati wa salamah wa sa'adati wa rabitati fi dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. الآية. وقال أيضا: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramun, para kiai, para ustaz, para ajengan, para santriawan, santriawati, dermawan, dermawati, seastrologi, seperjuangan, senada dan seirama. Anu mudah-mudahan ulang sadaya langkeng ridho sadar maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Bila khusus tasayyidan kiram guru-guru sadayana pengasuh pondok pesantren Nurul Falah, adu barantos kini kemuliaan di Allah, adu kudisi abdi pedaki doanya, urang doakan guru-guru sadayana mugi-mugi ditambih-tambih hingga segala kemuliaan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ubutan hilaf Sayyidina al-kiram sami kurusif anti Kiai Mufid Muhtari anu sami hadir di dayu penambasan anu alhamdulillah penampas kini kemuliaan di Allah. Ulang doakan mudah-mudahan ditambih dengan segala kemuliaan. Amin. Ubutan hilaf Kiai Ef saya Rudin, biasa dipanggil Rudin. InsyaAllah mudah-mudahan ditambih-tambih dengan segala kemuliaan. Para hadirin, para bapak, hadirin, para ibu sadayana, para santri, mudah-mudahan orang doa ke Allah. Mugi-mugi orang sing dipanjenengan taufik sinareng hidayah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sedang jenazah mati neraskan kana ieu cariosan sadang sadaya jenazah mati mundur teratur dina ieu mahmalah langkung dipayung
Ayolah orang sami-sami sesarengan menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang bersyukur atas nikmatna anu parantos dipasihkeun ka urang sadayana, nikmat iman secara Islam, nikmat sehat badan, sehat jasmani secara rohani. Muga wasilahna urang kepal dina ieu tempat anu mulia kanggo Allah. Di raga haul sahaya di raga haulna almarhum Kiai Hasan bin Udin. Mudah-mudahan orang doakan almarhum anu parantos mulang ka rahmatullah supaya ninggalkeun urang doakeun mudah-mudahan diterima iman Islamna, menjadi hampura sadaya dosa-dosana, sareng dipempatkeun ku Allah raudhah miryanil jannah, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, berbicara tentang haul, parantos dikupas tuntas, parantos dibahas lepas, parantos aya anu emosi sagala kabahasna. Abdi bingung kadang itu naona, aya nu make urang kudu sagala, aya anu habakan sagala, aya anu dibawakan emosi sagala. Jadi abdi panderi teu kaagehan. Waya tadi itu diberikan didoana kepada Kiai, mugi-mugi urang ambil hikmahna, ambil tujuanna, ambil barokahna, ambil manfaatna, anu parantos dibahas, anu parantos diurangkeun ku guru-guru urang. Hadirin kaum muslimin, manusia hidup di alam dunia terlepas dina anu ngaranna ibadah. Sebab Allah ciptakeun makhluk anu ngaranna manusia eta sitah ibadah. Sitah naon mah? Sitah ibadah. Ibadah teh hanya Allah wajibkan kepada orang mukallaf. Mukallaf teh saha? Balighin aqilin, jalma nu baligh tur nu akalna sampurna. Batasan usia baligh tos terang sadayana ge ngaraos. Wayana kitu para hadirin sadayana, barkina Allah ciptakeun alam dunia, ciptakeun alam dunia anu sakieu gedena eta sang saha? Sang manusia. Pikeun manusia alam dunia dititipkeun ku Gusti Allah, rek dititipkeun ka urang. Barkina eta alam dunia kita dijaga ku urang, kita diisi ku urang, kita diurus ku urang, kita dinikmati naon-naon anu kaluar di eta alam dunia. Dinikmati kanikmatana, dinikmati kabarokahana, dinikmati pangana, nikmati Allah eta. Wayana itu hayulah urang jaga alam dunia ini, jaga alam ieu kunaon ku ibadah. Urang diciptakeun ku Allah tina cai anu hina, diciptakeun ku Allah tina cai anu hina. Kita ibadah urang di alam dunia, kita dijaga ieu dunia, eta geura nikmati cek Allah ngan wayahna jaga. Sebab naon Allah merekeun ka urang, Allah tugaskeun ka urang, Gusti Allah eta ibah ka urang ngajaga ieu alam. Sebab naon berarti eta lamun dititah berarti eta ngaranna tugas. Tugas di Allah dipasihkeun ka manusia. Manusia kadang-kadang teu berpikir, urang kadang-kadang teu manalikir, kadang-kadang urang bohong, terhanyut, terbawa arus, terbawa profesi, terbawa kenikmatan dunia, bahkan sebaliknya malah urang bohong kanu nyiptakeunana. Padahal eta dunia kita dijaga, urang diciptakeun ku Allah ngajaga alam dunia ieu
sangkan urang teh ibadah ka Allah, terutama ibadah sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berarti lamun eta dipasihkeun ka urang, dipasihkeun dititipkeun ka urang, eta berbentuk amanah. Amanah eta kudu dijaga, kudu dijalankeun. Sebab ku ayana kitu, dina amanah eta urang dipasihan tugas ku Allah. Tugas manusia di alam dunia eta aya tilu rumpun. Salah sahihina manusia eta diciptakeun di alam dunia eta ku Allah, bahwa dunia diciptakeun eta lain pikeun nyanggeuskeun masalah, lain pikeun ngabereskeun masalah. Balitah dunia diciptakeun ku Gusti Allah eta pikeun nyieun masalah. Itu pikeun nyieun masalah. Diciptakeun alam akhirat, kataran akhirat eta pikeun ngabereskeun masalah. Bardina urang hirup di alam dunia eta selalu bermasalah. Sebab ditugaskeun eta sok kadang-kadang teu amanah. Ditugaskeun kieu, ditugaskeun kitu, kadang urang teu beres. Lamun kitu mah gulung pertarosanana Allah teu bisa nganggeuskeun sanes. Lamun kitu mah Allah berarti teu nganggeuskeun kana ieu pagawean lain. Sebab Allah eta nyiptakeun alam dunia kos terangan manusia eta pasti bermasalah. Kuayana itu diciptakeunlah alam akhirat. Alam dunia diciptakeun ku Allah, contoh muka hiji. Jalema di alam dunia teu saeutik anu boga hutang, jalema di alam dunia teu saeutik anu ngabogaan urusan anu ngaranna hutang pihutang. Pertarosanana na eta jalema mayar kana eta hutangna, jawabanana mayar. Tapi pertarosan kedua aya teu aya eta jalma anu henteu mayar kana eta hutang, jawabanana seueur. Jawabanana seueur. Aya anu mayar tapi aya anu teu mayar. Alasanana sebab eta terkadang si jalemana kabur, kadang si jalemana kuli, terkadang si jalemana teu nongol-nongol. Tapi tepat teu alus. Kumaha eta sampaikan si jalma anu henteu mayar kana eta hutang, si jalma eta kapotong ku umur. Engke di hadapan Allah orang bisa demo, bisa mengajukan perbandingan. Gusti cek salah sahihina jalma, pan Gusti cenah maha adil, pan Gusti cenah maha bijaksana. Kunaon abdi mah kan saukur boga hutang 1.000, 2.000, 10, 20 kudu dibayar. Tapi si itu mah cenah hutangna miliaran, bahkan triliunan, eta teu dibayar hutangna dugikeun ka alam ayeuna ka alam akhirat. Cek Gusti kumaneh ulah leutik hate. Ulah leutik hate sabab eta hutang anu teh can anggeus teh eta si jalma anu boga urusan hutang can mayar teh eta dipanggil Pak Udin cek Gusti Allah. Jadi sebab aya nu ngajukeun teh aya anu mayar hutang. Aya naon Gusti cek Pak Udin. Ieu kumaneh boga hutang cek Gusti Allah. Mohon dibayar. Terus ya cek Allah, ganjaran maneh urip keur waktu di alam dunia, maneh bisa sedekah tah ganjaran sakuku. Keur waktu di alam dunia maneh ladang duit meunang hutang teh bisa kabeuli HP pikeun ibadah ka Allah, pikeun nengoan dina YouTube pengajian jeung bareng salasa. Tah ganjaran mana cenah. Ladang menangah hutang teh aku maneh ulin cek Allah bisa naik haji, bisa munggah haji keur salasa itu ge hibara rahas. Tah ganjaran
numpuk ganjaran Mang Udin menang ladang tina duit menang ngaho seuri Mang Udin lain kutubu ibu kita orang lain seuri Mang Udin ganjaran buah tapi can Allah hampura Udin eta ganjaran kabeh anu tadi kukula dibejakeun ka anjeun ku kami dibejakeun ka anjeun wayahna eta kabeh moal bisa dibogaan ku maneh Udin. Waduh cek Udin aya sedih Allah. Terus kumaha Gusti eta tadi ladang maneh menangah hutan rek dipasihkeun kanu boga hartos anu ngahutangan ka anjeun. Ta eta urusan hutang di dunia beres akhirnya di akhirat beres kehidupan di dunia diangges kena di akhirat luka dua tesaeutik jalma di alam dunia anu ngarasakeun kasih sayangna anu jadi orang tua kasih sayangna indung jeung bapa ditimang-timang disayang-sayang bahkan diusapan sanajan goreng ari anak nama gaya diciuman ku saking rasa kasih sayang anu jadi kolot anu jadi tapi teu saeutik jalma anu henteu mendakan kasih sayang anu jadi kolot teu saeutik pan anu karang brol ka alam dunia nu karang borosor ka alam dunia langsung mau pengalaman ibu aing mana, bapak aing mana, bahkan terkadang ayah nu dipicun oge. Ngalungguh diruyuk sabit ayah. Gitu kan? Tah eta sampai kawian teu anggeus. Engke di alam akhirat eta ngadep ka Allah Gusti. Ceuk di alam teh. Pan Gusti cenah adil, pan Gusti cenah bijaksana, pan Gusti cenah Rahman Rahim. Tapi kunaon batur anak-anak anu lain mandakan manggihan anu jadi kasih sayang kolot tapi abdi terpendam tapi abdi terterang kanu kana ibu bapak abdi ibu abdi nu mana bapak abdi nu mana kumaha Gusti cek Gusti Allah ulah letih hate tenang ulah letih hate dipanggil indung cek bapak lamun amalna sarua bagusna tuh indung bapak anjeun cek Allah tuh indung anjeun tuh bapak anjeun ahli-ahli ibadah maka anjeun lebat ka surga kamu dilebetkeun ka surga indung anak sareng bapak anggeus persoalan buka tilu buka tilu tesaeutik jalma ilaharna di Indonesia terutama di daerah urang Kiruji, Pasir Luhur, Pasar Pincung, Pandeglang jeung nu sanesna kabiasaanana bila mana parawan eta sok bila mana pamuda sok nikah ka parawan bila mana bujang sok nikah ka gadis eta ilaharna tapi teu saeutik sampai kolot teu manihan mungarana kawin teu saeutik geus ngada teu aya ngaranna bahkan teu saeutik jalma bujangan muriang bengek bae nih Pak bahkan bahasa lemesna mod jadi engke eta si bujangan anu teu ngalaban kawin teh menghadap ka Allah di alam akhirat sebab di dunia na aya pagawe anu teu can anggeus Gusti cek eta si jalma batur mah karanaun Gusti abdi mati 30 tahun terpecahkan eta kadang-kadang itu Kiai Pak Gusti kieu ka abdi cetak Gusti adil
cek Gusti Allah tenang. Jadi di alam dunia kemenangan kali nyieun di kang eta cek Allah nyieun gadis eta lain di dunia mah tuh tinggali tuh deuleu gadis-gadis anu aya di surga lebih bagus lebih geulis dibanding gadis anu aya di. Jadi tenang disadiakan di kami lamun maneh di alam dunia kemangihan tuh cek Gusti Allah pikang menang kami gadis menang kami gerak enek-enek kumaha tuh pilihan baik. Waduh geus pan urusan gitu kan. Jadi dunia mah tempat masalah engke akhirat tempat nyanggeuskeun masalah. Permasalahan di dunia nyanggeuskeun di alam akhirat. Nu mantap ku urang kudu dijadikeun iktibar dina haul ieu. Acara haul almarhum anu diholat ku urang dina wengi ieu jadikeun iktibar, jadikeun patokan, jadikeun pedoman bahwa manusia hidup di alam dunia pasti bakal ngalaman anu ngaranna sakaratul maut. Mantap tanggung jawab urang ka awak urang. Terkadang orang ngarasa, terkadang orang henteu ngarasa, terkadang orang nipu diri sorangan. Margina naon di imah leumpah rek tolak ilmu, rek ngalaksanakeun parendahan Allah. Kadang-kadang guru sampai nyeri hulu. Kadang-kadang guru sampai ieu. Kunaon urang nipu awak. Masalah di alam dunia mantap lamun urang rek asup ke alam akhirat pasti bakal panggil heula jeung ngaranna anu sakaratul maut. Nyerina dolor luar biasa, sakarat nyerina luar biasa, tos dibukakeun tadi ku kiai-kiai, bahkan aya anu boga CS seorang malaikat segala. Luar biasa. Jadi palabahdinya urang kudu eling, urang kudu ingat bahwa urang cicing di pesantren tolak ke dina teolog ilmu urang mondok ngaranna teh eta pikeun bekal urang sangkan ulah loba teuing masalah. Wayana kitu urang ngodoa ka Allah mudah-mudahan segala hal anu dilakonan ku urang aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Hayang keneh tapi ngaganggu ku paneuri seueur keneh sakitu nu kapihatur kirang langkung dan nyohonkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.